tegasna yuqimuna anu ngadegkeun itu ladina as-sholata kana sholat wa mimma jeung kana sabagian perkara rozaqna anu geus ngarizkian kaulan abu hum kaitu ladina yunfikuna eta infaqkeun itu ladina ulaika ari itu ladina hum eta ari itu ulaika eta al-mu'minuna pirang-pirang jalan iman kalawan bener keimananana lahu eta tetep pikeun itu mukminin tetep pikeun darajat pirang-pirang darajat inda rabbi mungguh pangeranna itu mukminin wa maghfiratu jeung pangampura wa rizqun jeung rizki karim anu mulia kama akhraja secara geus ngaluarkeun kaula ka anjeun pangeran mimbaynika di maharadul bil haqqi kalawan mawa bener wa inna fariqon jeung saestuna eta tetep alang sagolongan jeung saestuna itu tetep sagolongan minal mu'minina di pirang-pirang jalma iman lakarihuna eta yakin anu mikabendu eta yakin mikabendu itu parikon Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun masih nyambung tina ayat anu samemehna innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ayat bahwa dina dua ayat ieu nentelakeun sifatan jalmi-jalmi anu kamiluna iman anu sampurna kaimananana
tur diragukeun deui dina kainanana mafhum mukhalafah lawanana secekali usul fikih bisa dapat hukum dina mafhum mukhalafah atau dina nalika luluh ciri anu dicaritakeun dina dua ayat ieu berarti iman teh can sampurna jeung can nyata bener-bener kaimananana masih kokolehan. Nah asup iman kene iman kan beda sampurna lamun nyieun kue mah kurang jaga aktif jaga menang nyen bolong jaga hidup bolong teh geus leunah karasakan papaesna loba bolong aya deui anu banget bolong teh jabat tutup jabat gelas bolong man beda sampurna mukmin kene najan nu ciri nu ieu ge ngan beda bade sampurnaanna masih dipertanyakan talamun aya cirian ieu mah dicaritakeun dina dua ayat ieu sampurna kaimananna lain jeung jelema sampurna teh saur Gusti Allah. Gusti Allah mau mana bakal dicaritakeun ayat samemena hiji idza dzikirallahu wajilat qulubuhum di mana disebut jenengan Allah tegasna dina nalika dicaritakeun janji jeung ancaman Allah bakal langeter kana hatena dina dua sabab hiji sabab sieun ku Allah pancaran Gusti Allah nu kadua cinta ka Allah nu kadua wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan ayat tasdiq dina nalika dibacakeun kadang-kadang mukmin anu sampurna kaimananna ayat-ayat Allah zadatul iman tambah kaimananna tambah ngabenerkeunana kana eta ayat anu dibacakeun sanajan ayat nyepretan Al-Qur'an sanajan eta ayat nyepretan kana dirina paribasa kami yang memiliki kana iblis tapi dina nalika ayat Allah anu berbicara itu wajib diyakini benerna ulah menerangan turun diukur tapi diukur nuturkeun kana meterangan lamun kai geus nuturkeun lamun meteran nuturkeun kai geus moal bener kalau paragat meteranana tapi kai nuturkeun kana meterangan tong nyalahkeun kana meterangan nyalahkeun kana kai dina nalika terakan jeung meteran panjang teuing teu kalau yang atas nepi ka dieu gitu dina nalika malihan batas kata kata Allah kata ragaji sapapan menjadi jam-jam sakit dina nalika Quran sambung tambahan dalam
Kudu dia yang menukat itu wa ala rabbihim yatawakkalun ayat siku nabihi kumandal hati tawakal alaihi awal sikoh nahate dikul kalah keyakinan dina hati dina masalah segala urusan wungkul ka Allah teu kalian Gusti Allah. Terkadang panulana sikoh teh lain ka Allah. Kadang nyawa kumandal hati teh kana nemu kana bibi kana obat seolah Allah itu bisa nyukur ke tanah obat jadi tanah Allah. Lain lagi obat telah ditutup, tapi telah condong hati. Dina hati gede keyakinan bahwa nyieun kasukuran jeung ngajadikeun nyaeta Gusti Allah. Anak dari dulu jeung obat hanya sekedar sarean anu teu bisa ngapakan karena ngurutkeun karena ngaluskeun beberapa mengatakan terkadang sakali waktu Allah dibuktikan bahwa mereka teu bisa ngapakan karena naon karena daulat karena hasil gemuk na halus, biring na halus, obat na halus, hasil sesuai. Kerusum kamari mah biring na eta obat na itu jeung gemuk na sakitu halus. Nepi ka jelema carondong hanya kana obat jeung kana gemuk. Garam dikusum goreng tak kudu eta teh aya Allah baca. Oh, ternyata boga tapak nyuwurkeun jeung ngajadikeun lain obat lain bibi tapi Allah dengan aya goreng dipikirkeun. Padahal jelema ieu kene, tanah eta kene, bibi eta kene, gemuk eta kene, obat eta kene. Geuningan hasilna beda aya Allah. Lain tambah aral nama tapi zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka keutamaan dalam lamun tawakal kalian Allah lieu nu kaopat alladzina yuqimuna shalah jami-jami ngadegkeun kana salat lain sakadar migawe tapi ngadegkeun aya itu nabi hak bihukukiha tegasna migawe kana eta salat kalawan hak salat hak salat lain sakadar migawe tapi hak migawe salat dilaksanakan. Nah hak migawe salat dua hiji aya hak zahir dina salat nu kadua aya hak batin dina migawe salat. Hak zahir dina migawe salat aya tuna bisurut wal arkan wajibinul mubtilah. Tegasna pigawe salat sing bener pigawe syaratna sing bener pigawe rukunna jauhan pamambatanana
Nah dia wajib ngaji kita. Mual apal kana rukun sholat, mual apal kana syarat sholat, mual apal kana pangabataran sholat. Lamun tenang. Tak bagaimana? Datang para nabi datang boro ibadah sifat ibadah termulia, tong boro ibadah dan pangutama ayat syarat dan ayat itu nyieun kue di ayat set teu akur we teh resep kadang jadi ngan moal diangkat da teu meunang gagal jadi diterima cantang tu diterima ari kep teh jabat jelas jabat pahit burang keundeun lantaran naon teu yakin nabi hukum billah teu dipigawe resepna resepna dina salat rukun salat syarat nu ngagagal kana resep pambatalan nu kadua wa hukuku batinnya hak batinna sholat hak batinna ari hak mohir mahirna ngitutkeun sahaja dina sholat ari hak batinna keur ngatur supaya syarat diterima nah hak batinna bil khusu wal wudu wat tawadu wal ikhlas khusu kudu DPDP ngadasari wudu teh ari wudu teh mencegah ngarasa diri hina di payun Allah ngahinakeun diri hareupeun Allah tong asa diri mulia nukatilu khusu kudu nukatilu tawadu anak masuk payun nongkapat ikhlas nan eta mah kena salat teh bisa diterima teu sabada jadi kue yang geus jadi teh kumaha sangkan diterima sangkan didahar berarti kemasanana bungkusna wadahna sing alus cara penyajianna sing alus da masing kue ngeunah ge kue ngeunah we pokona mah ngan pedah mikirna dialungkeun teu naon teu DPDP pisan atawa mikirna jeblas-jeblis atawa diwadahan kotor maka salat moal diterima kue moal diterima syarat jeung rukunna mah cukupon pangkatalan nama ngan pena wadah nu dipake nyajikeun mat'amu haram wa malbasu haram baju nu dipake lawan perkaraan haram daharan nu didaharan lawan tina perkaraan haram tempat nu dipake salatna lawan tina perkaraan haram paanna istajab rek mah diterima ku Allah rek mah diterima badis jeung ngasongkeun kue nya wadahan kotor tong kotor wadahna mah bersih piringna mah bersih lampedangna mah bersih ngan pedangna celek dina sisi piring aya tai kotor saeutik teh hayangna mah moal didahar kue moal didahar wah makan piring alus
Mentang pergi kiwari pakai saya salah. Ya. Agreng masjid kamu. Agreng. Dan duit tentu para duit tentu para dipakai ini, dipakai wadah. Paan wah, penting janji letter sakit dengan masalah hak dan Allah. Itu obat yang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nu kalima ciri jalmi anu mukmin sampurna kaimananana. Daek ngantipakeun sabagian perkara anu geus kaulan aku saur Allah dipikeun ka eta jalan. Jadi kaya teh dorongan bisa mimma razaqnahum yunfiqun teh ngayakinkeun bahwa rezeki teh pamere Allah. Dina nalika ku Allah dititah teh da kudu merena. Model urang ieu. Urang teh dibere naon, dibere duit, ceuk merena teh bere si anu. Tak kudu bere eta teh. Urang teh dibere rezeki ku Allah. Ceuk Gusti Allah teh tuh bayaranna pek sodako maneh. Tinggal. Dina nalika henteu teu dipikeun kana angan, ge moal dibere deui. Ge teh kumaha teu merena teh kamari urang mere duit ka si Agus teh dibere mane dibere teu. Teu mah aya ge moal dibere deui. Kemarin bikin ngomong kemarin bikin ngomong pan urang teh nyampe ke si eta. Jadi dina rezeki urang teh aya hak batur, aya hak fakir miskin, aya hak bangunan Allah. Sekali terbikin kami dibikun rezeki di mana kami bikin kadinya bikeunna. Lamun urang ngayakinkeun bahwa rezeki pamere Allah moal hese sore. Lamun urang ngayakinkeun rezeki teh menang urang kada hese. Hese keluarga dan urang lain apa. Masih ditakwa Allah, ditakwa Allah yang anak gitu kan. Munah wae. Da kitu nah kitu kudu kabeh ini mah minta takin. Tina sabagian rezeki, sabagian perkara Gusti Allah rezeki. Kayak kerja. Beda nyata rezeki itu orang itu rezeki karena diri. nyata. Jangan berbahasan dari nah, ini nalika cukupon syarat anabil, ciri anabil, hiji idatu kirallah wa jalaluhu, nukata wa idatu tiap kalahin ayat urusan dimana, nukati wa ala rabbihim yatawakkalu, nukaopat yukimu nasolah, nukalima mimma razaqnahum yunfiqun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Eta jelema-jelema anu iman sabenerna iman. Tomang deui. Di mana aya ieu iman bener-bener iman. Malam iman menjadi munasarat wadul. Itu berarti sebenarnya. Jadi istilah penting satu salat seperti benar sebenarnya atau kayak begitu baik salatnya yang penting ayo benar sebenarnya oh kacang kenana baca Rasul nake awal mayu asamin Allah asal tidak salat sholat saya ramali wa idza fasadat fasada saya ramali. Jadi istilah
berdasarkan itu benar oh istilah nama buruhan anak kerja jabat malam atau lewe di buruhan yang makawean jawab dulu nanti nama buruhan di payungan Allah kerja jamaah ciri manjing ciri antri mambide tegas nama mukmin misalnya lahum darajatun inda pirang-pirang derajatnya Allah bakal diluhurkeun derajatnya Allah dina nalika jalmi diluhurkeun derajatnya Allah maka bakal luhur derajat dunia dan derajat akhirat da aya terkadang luhur derajat dunia tapi eureun sareng dunia hanat derajat akhirat jadi kunaon dari turun derajat berarti benar di mana ada orang itu dari derajat tertentu lahum darajatun inda rabbihim ay manazilun fil jannah di surga kenal derajat dunia lah terkapulan supaya nu kadua ulama firatun bakal menang hampura di Allah butuh gitu kuamal kacida butuh ada lelakat di jenderal poe sabab matak ahalang tembus nama nusakan salah dosa lamun eueuh hampura ngajar maafkan lelakat kayak bisa seperti dosewan kacida nu katilu warizqun karim rizki anu mulia di sawarga aya apa pieu berarti di dunia rezeki kita teu mulia henteu di dunia mah mulia mah rezeki mah di akhirat pangkat teu mulia bukti teu mulia rezeki dunia boga rezeki duit diberikan karena baju tungtungna mulia henteu jadi lebih jutaan boga duit diberikan karena menang tungtungna mulia henteu jadi tai boga duit diberikan karena minuman anu menang mulia tungtungna henteu boga jadi rezeki boga duit diberikan karena mobil tungtungna mulia henteu jadi rongsokan jadi rusak boga duit diberikan karena kerengin miara padat miara awak listrik dan lain sebagainya tungtungna teu mulia ieu pewe-pewean rusak berarti kalau rizqun karim di dunia mah rizqun karim mah engke di akhirat fil jannah di dunia mah rizqun kake rizqun matak mau gurun bener ukur bantan di mana di udang-udang dan matak lamun hidup ukur mudah dan ukur makna dunia beda nilainya jeung harga tai berarti lebih mudah dan tai nabi kapoh bapak mudah mah harus kitu hirup teh asalnya asal gede kejo we gede kejo gede wajib kan itu jadi ukur mudah eta percuma hirup ukur mudah kain ukur mudah kain mudah elak tapi rizqun karim ya rezeki karim itu perlu berjalan iman hak kama kharaja rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan
minal mu'minina lakarihun. Karena tingkah anjeun Muhammad dina nalika anjeun gamang asal jaga secara Allah ngaluarkeun ka anjeun Muhammad pangeran anjeun mimbai di kabil hak ti imah anjeun kalawan mawahak ulah disangka jalma-jalma rek resep kabeh moal bener teh moal moal urang mah cuma jelema hayang kabeh mungkin di surga yang kabeh mata nyala jangan kuahan manehna jeung jelema pro dagang-dagang lain kontrak boro-boro kakurang anu pagaweanna luput tina dosa tina kasalahan kakang jeung Rasul urang acara itu dimuliakeun Allah teh cara Rasul mah jelas ku Allah dimuliakeun makhluk Allah kabeh ngamuliakeun nabi katakan kalangan Rasulullah salam paman poe di payungan kanjeng Rasul salin salamina salirana seungit komo urang tahu salirana seungit teh akhir we lakari mah aya nu ngewaleun yang komo ka urang padahal Rasul dimu urang mah dimuliakeun kan Rasul mah dimuliakeun ku Allah panon poe dewan dunya aman da salirana kanjeng Rasul mah salirana ieu urang tatanggalan salam tapi jelema kan dibalik logat urang tadi Tuluman jahul. Urang kaluar kan jadi dina nalika jalmi kaluar ti imahna mawa bener wa inna fariqum minal mu'minina lakana yakin sakolongan boro-boro teh jalma kafir ti jalma mukmin teh yakin bakal aya kamewa justru jadi buku ayo jelema teh resepkeun kabeh moal pasti aya mewah itu mah hukum dunia ya hukum dunia jadi lamun lain nanya ke antara nanya ke yang jauh negara sekolah kabeh bapak di dunia dan doaan namanya dia bersekutu kamu ayat yang satuntung jalan dunia lebih di doaan yang oleh pasangan besar ulama itu nggak kira aturan itu menurut saya kapannya lain kita komo mawa benar dan karena benar waban terus daripada selesai. Beda ya terang-terangan dan sumputan. Akan Rasul sacara kaluar keadaan Muhammad pangeran anjeun mimpi kabil hati kalawan mawa benar wa inna fariqum minal mu'minina lakar. Sakolokan yakin ayatnya iya maka kayak mengira jalan tidak pantas ayatnya satu ayat mengelola ayat no seperti ayat kemudian jalan dunia itu warga berjalan terutama mawa boro-boro kapan Rasul dimuliakan itu Allah para malaikat ayat yang mewah mudah akhirnya misalnya yujadu kafil haq wa